Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep di mana bae ayana anu satiasa tuhu manco di payunan HP sewang-sewangan. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kajen pisah manan serah bagian kadalapan. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Setelah acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana pamiarsa anu satiasa tuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep ka pamiarsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan teh dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lamun seug katingali kieu ti kadeukeutan nempena para pejuang dina mangsa harita moal teu matak milu sedih kalawan moal teu matak ngaragragkeun cimata mata kuatir ningalina teh buuk jalabrig papakehan karulehe jabara rajet geus teu puguh rupana beungeut raraca balas tika karait kana bangsa tatangkalan anu sareukeut awak karulehe beungeut haropak kurang sare kurang dahar estu sakaparan-paran pisan. Lempang turun gunung unggah gunung mapai-mapai jungkrang mipir-mipir pasir muntang akar ngeming jangkar teh lain saukur dina caritaan wungkul estu jeung sanyana sangsara jeung kaprihatinan teh estu disangga teu risi teu ginir teu jajarih mandi getih estu toh pati jiwaraga deuk hirup neut deuk paehos ridho lahir batin demi ngabela bangsa jeung tanah air. Sigana batan kasumengetan luntur mah anggur beuki ngakedur teu beda ti seuneu nguntab-nguntab ceuk dina basa Indonesia teh mah sebagai api tak kunjung padam. Dina waktu harita kira-kira setengah tilu berang hiji pahlawan katelah Sutawijaya ngangkong jeung baturna anu katelah hardi jeung koswara anu pangkatna jadi kopral hasil tina menempuh pendidikan di Jogja. Adik, cuk kopral Sutawijaya bari diuk nangolesed lain kitu urang mabet mikiran si Danu timimitiin di tepi kaki wari di delo-delona teh meuni siga nu embung campur pisan jeung batur manehna mah dina boga dahareun meuni kukas kaka susulumputan siga nu sieun kasoro ku babaturan jeung dina tindak tandukna teh meuni asa aing guminter asa aing uyah kidul sajabana teh kitu teh deui eta karayat-rayat ge meuni haok popolotot dina waktu barang penta dahareun teh tampolana mah tara-tara acan pamitan kanu bogana ceg-ceg bae dicokotan bokana kalapa bokana lauk oge dadewek mah bujang-bujang kitu sakalian basa kamari ieu ngadahar jagong ge meuni seuseut asup lain kudu meh ngadaharan jagong atah ngan sok boga rasa sieun nu bogana teu ridon padahal kata harita oge dewek mah lain ngahaja menta-menta ngandeuk beli munggo lahir sumuhun mangga teh tapi hari batin-batin nama bihong teuing sok sanajan bari jeung nya oge anu dipentaanana ridon samodel tukang jagong teh hate mah teu luas boa eta jagong teh jualeun pikeun ngabela anak pamajikanana atawa keur dahareun manehna. Memang jeung sanyana eta urang teh kudu boga ras-rasan bae ka sasama manusia mah
komodoi rakyat laletik tahapanana model urang mah kudu boga khawatir kapan ku ayana urang berjuang nepi ka mati-matian tur teu mikirkeun poek, teu mikirkeun hujan angin dordar gelap, teu mikirkeun tiris atawa panas teh, daya lian tujuan ngabela bangsa jeung nagara, tur geus jadi darah daging urang dina persumpahan sebagai pahlawan bangsa walar hardi. Numatak dewek amanat ka maraneh kitu ge lain nyiduh ka langit atawa ngalungkeun uyah ka laut euy. Ngan sakuduna bae urang teh silih elingan, silih gahingkeun jeung pada bangsa komo ieu jeung saperjuangan pemaker urang mah dina nggoning milampah tugas bakti teh ulah deuk dijieun umangkeuh, ulah dijieun talenan atawa benang disebutkeun dipake gunung pananggahan. Sing nya patuh kana janji, patuh kana disiplin, teguh kana iman pribadi. Muga ulah milampah berjuang bari disagigireunana bari ngalakukeun jalan careraman eta teh benang disebutkeun matak keur ka diri urang khususna atau umumna mah matak jadi rintangan kana permaksudan urang dina bidang milampah perjuangan oge dina talari karuhun-karuhun urang ulah nepi ka dipopohokeun, ulah dikasisi kagigirekeun, tur kudu percaya yakin terhadap kanu kawasa cenah urang ayeuna kasebut keur ngalami kasangsaraan dina perjuangan tong dipake aral subaha sanggakeun usik malik urang ka pangeran kalawan ulah boga angkeuhan hirup samodel dina paribasa kadaka wong kadiki kajen kadiki wong kadaka anu hartina tahapan hirup leutik tapi gede gunana atawa loba jasana pikeun kasasama hirup. Paingan cek kolot-kolot baheula anu kasebut karuhun urang kudu bisa ngamumulena kana ucap tegak laku jeung lampah, ulah pahilir-hilir cai, ulah pagirang-girang tampian kalawan aya basa muntang kana juar rungkad jeung akar ngembing sadagori pinanggih mukti. Memang kitu nyatana euy, alus bae si laing keur ngarti onaman kana jalan kitu sugan jeung sugan tapak lacak urang menang jerih payah paeh poso teh sing aya koreheun pikeun turunan urang jaga kahareup darah-darah pahlawan teh sing jadi nimbulkeun kabagjaan keur sarerea kalawan persatuan jeung keteguhan tur kasatriaan urang teh sing jadi contoh kasakumna ulangan saukur paheyeuk-heyeuk leungeun teh dina saayeu naon tapi kudu satuluyna cek basa kawi teh mah sepi ing pamrih rame ing gawe. Kitu obrolan tilu pahlawan dina mangsa harita anu cek pikirna itung-itung abang brangkeun ka capek. Sabada tilu pahlawan nyarita kitu kadenge komandan nyarita mere perhatian kalawan mere tugas-tugas anyar anu baris dilakukeun ku sakabeh anggota-anggotana. Saudara-saudara, mengenai pembikinan gua-gua kita telah selesaikan. Untuk selanjutnya mari kita berangkat lagi pada sore ini juga menuju ke daerah Tomok di kaki Gunung Merbabu untuk melanjutkan menghadapi musuh yang telah masuk ke daerah Baron Salatiga. Di situ kita menyebarkan plakat-plakat guna mengacaukan pihak musuh. Sekian, cek komandan seksi bari ngagulungkeun peta jalan. Siap, siap, siap. Ular anggota-anggota meh bareng anu harita keneh tuluy bale beres pada maranggul senjata jeung sabangsana babawaan. Harita nincakana tanggal 2 Maret 1848 kirawanci bada asar kurang lebih pukul 4 sore pasukan-pasukan ararindit ngajugjug ka hiji tempat anu ditugaskeun ku komandan lempang terus-terusan turun gunung unggah gunung bari kaayaan waruga geus karasa lalungse suku meh-mehan geus teu kaduga dilengkahkeun awahing kuripuh-ripuhna menempuh jalan aya kana puluhan kilometer oge lain jalan biasa. Nincak kana pukul 7 peting kakara pasukan anjog ka hiji kampung anu kasebut daerah Dukuh Kidul anu kabeneran didinya aya hiji imah kalawan numbogana parang araya anu katelah bapa bahu mun di urang mah bahu teh tua kampung. Tidinya mah brak bae pasukan ari rendume aya perintah ti komandan yen kudu reureuh heula sakedeung. Batur-batur mah dina waktu harita manipating goleah kara kedengan di mana goledagna nyerang saya dina tatangkalan
awak nahnai panon tunduh jaba ditapuk ku reungit anu sakitu poharana kawowoh ditinggang ku hujan ngari-rincik. Awak pada ngadeg-deg kabarulusan beteng peting karauk ngerasa lapar. Tapi sok sanajan kitu ge teu wudu salah seorang anggota pangkat kopral anu katelah Sutawijaya leukeun make ngoroyoh kanu boga imah bari pok nyarita mun basa urang mah nyebutkeun punten. Kula nuwun Pak, cuk Kopral Sutawijaya bari ngarenghap awahing ku capek. Monggo lenggah, sapa niku? Kula Pak, Tentara Republik ngarep istirahat. Niki lenggahna Pak, cuk pribumi. Sampun niki bae Mas, aja repot-repot, kula boten lami mengko arep mangkat maning. Namung kula tiang riki arep nyuwun banyu. Cuk Kopral Sutawijaya anu satuluyna menta cai ngarasa hayang nginum. Pak, cuk boga imah. Monggo sedaya pada lenggah. Sampun niku kula nyuwun dimaaf sebab kula ora bisa ngangken maning Bapak sedaya. Iki ana segane ora ono iwake sing sae. Monggo sedaya pada mangan aja. Isin saking kula mah Pak, cuk boga imah nyodoran sangu sababoko jeung piring seng kurang leuwih genap siki. Aduh Mas, aja repot-repot. Kula tiang riki sanes arep nyuwun mangan, namung arep lakoni tugas berjuang kanggo kita sedaya wong Indonesia supaya negara kita janten merdeka aja dijajah karo wong landi. Ular Kopral Sutawijaya batur nama arolohok bae ngadon marata simeteun ngalalajuan Kopral Sutawijaya norowelang nyarita ku basa Jawa menit tetes nakara bubuhan cek komandana teh mah letik-letik cabe rawit. Sampun Pak, simpen maning aja repot-repot, kula sanes arep nyuwun panganan karo rakyat. Inggih Pak, namun raos kula Tentara Republik yang berjuang saking repot nek arep karo sopo dibantu nek saupaminaken ora dibantu saking rakyat-rakyat. Ana ucapen basa Jawa nek sepiing pamrih rame ing gawe. Janten kita sedaya kedah sami-sami saling bantu nek rakyat tulungane tentara, tentara tulungane rakyat. Janten podo-podo sami lakoni. Nggih Pak, nggih. Sampun niku kieu segana arep diterima bae karo aku. Ya monggo-monggo Pak aja isin-isin. Ulur nu boga imah nu harita keneh sanggeus kitu mah brak bae sarerea dalahar pada raribut kulantaran eukeur mah lapar katambah-tambah aya nu juguhan dahar atau puguh bae lin di kieuna. Sarukana teh teu sirikna maninyah nyeh nyoh. Dina sajero 5 menit sangu sakitu boboko gede mentung na teh Amrin teu nyesa saremeh-remeh acan deungeuna beres coet lenang karim mutu gulutuk dina palupuh. Sanggeus dalahar anu teu sakumaha lila komandan seksi mere perintah deui berangkat atuh nu harita ge sabada pamitan kana boga imah terus arindit ngajugjug ka daerah dusun Baron hiji patempatan anu geus deukeut ka perbatasan pihak musuh. Nincak kana pukul 8 peting kebenaran hujan turun deui maning ngarecek anjog ka hiji lembur didinya kapaksa ngararab di hiji imah di kampung Dukuh Lor kulantaran ngarasa ripuh katambah-tambah ngarasa kalengitan jalan. Dina waktu eta anggota-anggota anu kalolobaan mah boga rasa tangtrem ngadon ngararab didinya teh kulantaran jauh ka pihak musuh. Atuh anggota-anggota teh kalolobaan ngadon sarare kerek patarik-tarik pating salagrek ngan anu teu dek sare teh iwal ti komandan seksi. Da puguh keur ngatur-ngatur siasat jeung ngatur tina urusan perjalanan anu baris ditempuh. Nya kitu deui di antarana tilu pahlawan aya nu can sare gawena kulusak-kulisik bari garo ganyang siga nu ngarasa merang. Samalah Kopral Sutawijaya mah kuat kang ngorejat deui hudang. Adik, cuk Kopral Sutawijaya ngaharewos. Ari suuyeh geus ees encan. Iya saya mah aya naon tak?
uyeh kesit ngorejat samarukna ngabejaan aya musuh kitu na teh meh barang peting korejat jeung haradi. Lain dewek mah bogoh asa tegarna hate ieu teh jeung karasana awak asa hareudang bayeungyang kalawan asa marerang teu puguh ongkohanan tas hujan ieu teh tepina aya hareudang kabina-bina teuing. Urang di luar wae yuk ngadatiis yang ongkohanan bisi aya naon-naon babari kanyahoan. Ayo jeung sanyana saya oge kitu tak lain ngalelewe kasampean tembal uyeh meuni giak diajakan di luar teh anu harita keneh tilu pahlawan di antarana Kopral Sutawijaya, Kopral Hadi jeung Kopral Uyeh kalaluar ngadon calin nutrung dina panyaweran. Bagas atuh euy pareman udud teh ulah ngelenyun kitu panyaho daerah ieu teh nampu ka perbatasan musuh ke kumaha bisi kataraeun aya seuneu nyai-nyayan. Pareman bae kadinya atuh ye hardi milu nyambungan nitah mareman udud. Kapaksa sok sanajan udud hayang keneh ge gancang ku uyeh di pareman kalawan sesana sapotong deui disakuan kana pesak kamejana. Santas nyarita kitu kurutak dua jalma aya nu kaluar ti imah tayalian anggota baturna Sutawijaya dibarengan ku saurang penduduk urang dinya anu maksud turuna teh dek nyeko kaayaan pihak musuh jeung kakuatanana perintah ti komandan. De kamarana si laing teh euy Sutawijaya miheulaan nanya. Tugas komandan euy dititah nyeko kaayaan musuh dina perkara kakuatanana. Pek atuh didoakeun ku dewek sing salamet. Kakara oge Kopral Sutawijaya nyarita kitu kalawan anu diparentahna oge can jauh-jauh acan kakara aya 10 meter jauh nati imah geus berebet manten pihak musuh nembak ku seten ditujukeun pisan kana patempatan anu keur dipake istirahat. Atuh jalma-jalma anu di jero roboh anu nyaring kene atawa anu geus sararege buriak laluncatan kaluar masing-masing neangan panyumputan teu sirikna blug labuh kulantaran kaayaan peting harita anu sakitu poekna. Hadi, uyeh, ayo tiarap ke kebon. Perintah komandan kudu seteling, ayo siap. Cek Sutawijaya barina nyarita kitu teh tuluy taliarap tiluan ka jero kebon anu pernah nati eta tempat kana 25 meterana. Anu maksudna tilu pahlawan teh deuk seteling. Tembakan-tembakan ti pihak musuh terus-terusan ngahujanan peluru nepi ka pelor peting sareng kaciri rabeng sumubeureum peting paralak kana kenteng jeung kana tatangkalan. Sok sanajan kitu ge ti pihak TNI can bisa ngayakeun perlawanan kusabab can aya perintah ti komandan yen musuh kudu dilawan. Atuh tilu pahlawan anu keur seteling teh di kebon teh nunggu-nunggu parentah geus aya kana satengah jamna can aya parentah naon-naon. Leh cik Sutawijaya ngaharewos bari tali Arab dina sisi kamalir. Nah euy jarempe eueuh komando mere perintah ngayakeun perlawanan. Teuing atuh dume eta meureun musuh jempe teu ngayakeun tembakan kitu. Ular uyeh pating harewos. Hadi sidikeun ku maneh itu siga jelema ti Arab maju ka dieu nya. Nya sigana mah awasing sidik ya musuh lain. Kehola tahu lawa kagugup euy urang sidikeun heula ular uyeh bari panon mencrong kanu keur tiarap. Barang geus deukeut sing horeng anu tiarap teh babaturanana anu katelah koswara anu tadi diparentah komandan kudu nyeko pihak musuh. Koswara ulan ularna bari nyamperkeun ka Sutawijaya. Ari batur-batur di marana euy? Itu Pak dipalih kaler ular koswara bari ambakanana kadenge mani ngahegak. Nah atuh aya bolah ti kaler jarempe bae jeung ti komandan eueuh mere perintah naon-naon bae ieu teh. Sedangkeun bolah ti kulon pihak musuh wungkul cing teh hayang nyaho ku maneh kos da maneh anu nyaho heug tanyakeun ka komandan kumaha putusanana ieu teh. Mangga ular koswara bari ngarayap deui tiarap. Anu maksudna deuk nepungan komandan.
anu teu sakumaha lila Koswara geus balik deui kalawan nyarita ka Sutawijaya mani hari weus-weus. Aduh, cilaka Pak, kayak kieu mah urang opatan bisa konyol atawa goreng-gorengna bisa katewak baseuh-baseuh ku pihak musuh. Ari kitu Sutawijaya ngarasa kaget. Batur-batur sareng komandan teh teu aya duka kamarana rangkatna, teu aya saurang-urang acan. Mung aya rangsel butut bae ka kantun duka nu saha. Be, tampolana eta komandan nepi ka kituna. Jadi ana sarupa kieu mah, euy, urang opatan teh sarua bae jeung diparabkeun. Keuna nahaon atuh tadi makenita seteling sagala di dieu. Ari deuk ngacedog mah teu pupuguh. Mere perintah-perintah naon henteu. Anggur naringgalkeun sigana kajian batur modar asal sorangan hirup. Dasar goblok, boga batur teh saruana jeung komandan. Geus bae ayeuna mah euy, percuma ngajedog di dieu oge. Kuria katewak musuh, anggur maju bae di ditu. Beh nama merentingkeun hirupna wungkul manusia teh teu inget ka babaturanana. Sok siap atuh Kos, tembal Kopral Hadi beri terus tiarap nuturkeun Kopral Sutawijaya anu teu sakumaha lila anjog ka kebon awi. Tidinya kakara bisa lempang secara biasa, tapi kitu ge teu boleh siap sadia. Teu sirikna panon jeung ceuli teh ditompokeun kanu ngabeleg-beg atawa kanu ngorosak teh teu boleh rancingeus. Waktu ngalaleng hoy lalempang mapai-mapai kebon awi teu kanyahoan berebet deui bae Belanda nembak. Taksiran jalma nu opatan teh terus-terusan dibabarik. Ngan untungna opat pahlawan teh salamet kulantaran kaburu kesit ngkulitikeun awakna kalebak mani pating juralit. Geus kitu kalawan tembakan geus jempe korejat harudang deui. Aduh, pohara euy. Nyaan si anjing Belanda teh terus ngejar ka urang, ceuk Kopral Sutawijaya. Ayeuna mah kieu ta, kagok bocok kapalang carambang. Paeh hiji paeh kabeh tong kagok di mana musuh nembak deui mah terus bae lawan kagok teuing urang mah. Kumaha Kos mupakat, ceuk Kopral Hadi bari ngareret ka Koswara. Mundur jurang maju jungkrang, daripada konyol teu pupuguh leuwih hade siap gempur ku opatan. Tuhan bersama kita, mati tidak ada yang dua kali. Ayo siap. Walor Koswara nya-nya nekad toh-tohan. Barang dek leos pisan arindi teu kanyahoan koenyai sinar bate ngabarasat disusul ku tembakan ti pihak musuh. Deuketna karengan sakadar kahalangan ku wahangan. Atuh brak deui opatan pahlawan teh tiarap bari peting harewos baradami pikeun ngayakeun perlawanan dina peuting harita. Anu sakitu parowekna jabah hujan ngaracak, angin ngagelebog. Tah kumaha siap, hardi ngaharewos. Siap, masing-masing kaunggal juru. Ke ku dewek dibere isarah di mana dewek nyetrekeun siap tembak di unggal jurusan. Ngan kade anu ti wahangan sing awas jaga kumaneh uyeh. Ya, mulai maju. Geus kitu masing-masing tiarap kalawan siap siaga nunggu datang musuh. Sina deukeut heula, hardi geus siap nyekel stand gun diincerkeun kalebak. Pihak musuh masih terus-terusan nembakan ku senjata mitraliur kalawan ngagunakeun pistol sen. Sennya angan kaayaan patempatan tidinya katingali musuh ngangseg kapasir anu geus disampakeun ku nu di luhur kari nunggu perintah Sutawijaya. Siap. Tar dededet tar cuy cilakur. Hardi awas dilebak. Rikat hardi muterkeun brena katingali musuh geus rek deukeut naik tina wahangan mapai urut sasak geus ruksak. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk hardi bari sakaligus trekker band ditarik. Deredet cuy cilakur. Tar tek
dung tek dung tar 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 cuit cilekur kos cek Sutawijaya ngaharewas cing turun kalebak dek nanahaon los kalebak menggeus cicing di dieu kos suara Malik nyentak cicing kumaha ari si laing tenjo tuh di pasir musuh turun ngadondek marabkeun maneh tar deredet cuit cilekur. Dina waktu harita kaayaan serangan di pihak musuh beki peting asa beki ngangseg nepi ka 3 pahlawan dina waktu eta ngerasa panik bingung kamananya piloseun pikeun ngahindarkeun tina bahaya maut. Tapi salah saurangna pahlawan anu katelah hardi sanggeus ngahantem musuh anu aya di lebak dina kebon bako rikat ngangkat brena ku sorangan dibawa pindah deui ka tonggoheunana anu maksudna dek miheulaan bisi kaburu Belanda narae ka pasir. Awahing ku nafsu brand anu sakitu beratna teh manis sagerigidig diangkat tuluy dibawa naek ka tonggo geus teu mikirkeun peluru ti pihak musuh peting cariwet peting paralak kana tatangkalan terus hardi naek. Sok sanajan berat jeung raremet ku areuy ge terus ngarayap kira-kira 5 meter deui geus rek deukeut ka puncakna pasir dikersakeun suku hardi ti Kosewad kulantaran kaayaan taneuh leueur balas kahujanan anu sakitu poharana kulutuk cek hardi diteundeut kana tatangkalan nyangkorah meh tigubrag kawahangan lamun teu bajuna ngahit kana tunggul mah kana pasti pinanggih jeung kacilakaan. Kituna deui pikeun hardi sok sanajan sirah asa umur bobokong diteundeut kana tunggul kai ge geus teu dirasa awahing ku nafsu ka musuh anu sakitu terus-terusan ngahujanan ku peluru manitaya reureuhna. Batur-baturna mah anu tiluan deui sok sanajan nyaho ge hardi ngagul utuk malah diantap anu ceuk palikirna baroraah nulungan batur adalah dirina oge can nangtukeun dapuguh maranehna oge sasatna keur nyang harepan musuh kalawan teu bisa nangtukeun naha pae hirupna. Geus kitu pitulungna tinu kawasa dikersakeun hardi panjang elinganana kalawan bisa nyebutkeun istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, nuhun Gusti. Ceuk hardi bari ngorejat deui hudang tidinya boga rasa kagok asong karayap deui kaluhur bari ngagugusur brena barang tepi kaluhur katingali pihak musuh keur pating karayap narae ka pasir kasinaran ku cahya bulan reyem-reyem dibarungku hujan rincik-rincik geus kitu mah kalawan musuh meh deket tidinya mah lahaula teu kungsi diengkekeun deui berebet dihantam di hujanan ku peluru brand hampir saparapat jam tereureureuh nepi ka pihak musuh katinggalina mani pating kuliti kalebak deui. Kaayaan musuh anu korbanna duka 10 duka 20 ngabararangkang nepi kajadina simpe ti pihak musuh boh ti 4 pahlawan oge teu aya nu ngalewarkeun tembakan deui kantun ngadararempes naha aya keneh atawa malundur pihak musuh. Sanggeus bener-bener jempena tidinya kakara hardi ngarayap turun deui nyamperkeun batur-baturna anu dilebak kasampak teh masih keneh ngadarapong dina rungkun. Tak cek hardi ngaharewas bari tiarap nyamperkeun Sutawijaya. Kumaha saralamet euy? Barakahar Lor Sutawijaya bari ngareret di barungku sorana rada haros-hos. Ari Koswara jeung wayah di marana? Iya saya mahar wiyeh kesit nembalan meh bareng jeung Koswara tiarap nyalampeurkeun. Kumaha geus kieu ayeuna ta? Ayeuna mah kieu bae euy, urang nyingkah bae ti dieu bisi musuh kadaria deui. Urang kadinya bae jalana melipir ke bolah ti wetan. Sok atuh siap. Hayu. Ular Sutawijaya bari ngarayap tiarap dituturkeun ku tiluan jalan melipir kana sisi pagar. Kira menang 100 meter di tempat tadi urut bertempur kakara bisa lempang secara biasa kalawan hatena pada ngarasa ngemplong. Aduh, baralapisan ka dieu mah euy, jeung mani parwae kieu geuning. Reg Sutawijaya ngarandag dina jajalaneun anu deuk disorang ngadak-ngadak teu katempo. Ayo atuh lempang teh tak lain rundag-randag bae nyaho daerah ieu teh masih keneh lingkungan musuh. Cek Koswara bari nyurum-nyurum bobokong Sutawijaya.
mun mangke atuh nyaho paroek ular Sutawijaya ngadon patorong-torong jeung koswara. Geus kitu Sutawijaya ti kosebat balah koswara jeung nu sajana oge kabawa kulantaran kabarodol waktu Sutawijaya ngarawel baju koswara. Atuh jalma anu opatan teh patumpuk dina wahangan anu sakitu taringgul ku batu bungkul samalah pikeun Sutawijaya mah pangripuhna awak katindih ku tiluan jaba bobokong katotog ku pohpor karaben nu uyeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cing pangbatekeun suku urang euy ti palitak desi laing ongkohanan nu kitu teh keukeuh bae kudu nyorang jalan nu kitu. Silaing kumahari sagala rupa teh puguh di dinya make ngarawel baju batur jadi wae sararea kabawa welor koswara bari manehna oge sajeroning nyarita kitu teh makanya bahkan sirahna urut tidak gor kana batu. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.